Keur kitu teh menang informasi yen Jakawanara anu jadi bapana teh dibawa ku Trenggono jago Gunung Bromo. Kajurung kurasa penasaran harita nang boleh tumanya. Mun maneh bener wawuh kasih Trenggono nu mawa bapak aing. Maneh nyaho meureun nanya rek dibawa ka mana jeung naon maksudna? Make jeung mawa bapak aing sagarupa. Hasok jawab syah Cangisang. Haya. We memang kenal sama itu si Trenggono. Tapi we tidak jeke. Tapi we pernah dengar si Trenggono tinggal bersama gurunya, yaitu seorang wanita cantik bernama Nyai Putu Kalobang. Jadi kata we mah Jakawanara ayah lang bude dibawa ke tempat kediaman gurunya. Hanya, tapi we terus terang tidak tahu maksud tujuan si Trenggono, maka jeng bawa Jakawanara sagalupa. Haha, begitu yang we tahu mah nang bude ha? Nang bule ngahulang sakedeung jadi bingungan. Kudu kamana nyusulna si jago Bromo anu mawa Jakawanara anu jadi bapana. Boros satadina mah geus ngarasa suka jeung bagja. Sabab bisa panggih jeung anu jadi bapa. Tapi eta rasa suka jeung bagja teh henteu lila malah jadi ganti ku perasaan anu hanyelu jeung bingung. Ningali nang bule ngahulang Cangisang si Pedang Kayangan terus nyarita. Nang bule, we salankan kamu harus segera selamatkan itu Jakawanara ya kamu. We pernah dengar Putu Kalobang gurunya si Trenggono anu bewadah cantik, tapi termasuk orang yang aneh dan jahat. Ya sekarang we mau pamit ya. Pokoknya mah we geus ngasih informasi. Haya, maafan we ya. We punya salah. We punya salah, maafkan ya. Mudah-mudahan kita ulang berjumpa lagi nang bule. Geus kitu mah Cangisang. Nyelang heula nyokot Pedang Kayangan, saterusna diasupkeun kana sarangkana anu ngadaplok dina tonggongna. Harita Cangisang ini tinggalkeun eta patempatan. Sikap jeung carita nang bule jadi tenang deui. Dina karakterna Eyang Buana Putih. Nang bule masih keneh bingung maluruh laku mapai laratan Trenggono jago Bromo anu geus mawa bapana ka tempat padumukanana anu jadi guruna. Adalah Nyai Putih Karoban. Sedengkeun Cangisang Sepedang Kayangan oge tengah bejaan di mana padumukanana Nyai Putih Karoban da puguh memang Cangisang mah teu nyahoeun. Dina kaya nang boleh keur bingung seperti kitu kadenge deui sorana Puja Suwarna anu nyarita ditujukeun ka nang bule. Nang bule, kaula Puja Suwarna datang bikin ngabejaan tempat padumukan Nyai Putri Karoban. Secara pasti nama kula ge teu apal. Sabab pikeun tepi ka tempat padumukan dipager ku kakuatan gaib. Anu eta kakuatan gaib teu mampu ditembus ku kakuatan kami. Anu jelas teangan we kunang bule. Tempat nu disebut Alas Dangyang Karoban. Bapak Andika Jakawanara memang kudu disalametkeun nang bule. Sabab bakal dijadikeun tumal pikeun kasampurnaan kakuatan elmuna Nyai Putih Karoban. Hampura kaula teu bisa ngabantu. Sabab kaula
kekuatan ilmu gaib Nyai Putih Karoban leuwih punyuh tibatan Sang Hyang Bagaswara Bapa kaula Nanggule. Kaula ukur bisa ngabantu sakitu heula ayeuna kaula pamit Nanggule. Sora Pujaswarna geus teu kadenge deui. Nanggule jadi kebingung teuing ayeuna mah sanggeusna meunang katerangan ti Pujaswarna anu saperti kitu. Sedengkeun Aceng Jeprut jeung Non Alina datang nyampeurkeun ka tempat Nanggule. Sanggeus deukeut Aceng Jeprut anu leuwih teu heula nyarita. Terserang Mang Aceng ngarasa suka jeung sugema hate ya. Sabab butuh sirawing aya dina kaunggulan bener teh. Terserang mun tadi butuh sirawing tepikeun ka eleh jajaten. Mang Aceng siap lah ngaluji wah bener teh. Sabab diserang ke si Aceng mah kan teuseun bisa saha bener teh. Ngapain takut bener teh. Non Alina nyambungan caritaan ditujukeun ka Nanggule. Nanggule, ek juga ngiring binga, hati menjadi tenang. Melihat Nanggule aya dina kaunggulan Nanggule dalam keadaan selamat, tak kurang suatu apapun. Ayeuna yang menjadi pemikiran kita orang selain ama jaga ayah Nanggule. Nanggule ngabagikeun paneutupna ka Aceng Jeprut jeung Non Alina baitus nyarita. Memang leles Mang Aceng. Abdi ge teu nyangki bakal tiasa ngungkulan nu jadi lawan. Ari ngeunaan ama jaka sakumaha disaeurekeun ku Cek Non. Abdi ayeuna tos kenging katerangan ti Can Ngisang Cek ngeunaan ama jaka. Jadi kieu sona teh Cek. Harita ku Nanggule. Terus dicaritakeun sakumaha katerangan ti Can Ngisang si Pedang Kayangan. Tapi ari katerangan ti Pujaswarna atau ti Pujaswara anu nyarita tanpa jirim teu dicaritakeun ku Nanggule. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Nanggule mungkas caritanana. Dah jantan kitu Mang Aceng oge cenon. Katerangan ti Can Ngisang si Pedang Kayangan ka abdi teh. Ku ayana kitu abdi ayeuna mah bade milarian heula laratan ngeunaan ama jaka nu dicana ka padumukanana Nyai Putih Karoban. Oh, jantan begitu ya. Tapi ngaraos penasaran, di mana itu kediaman Putih Karoban? Apakah Nanggule ngaraos yakin akan bisa datang ke tempat kediaman Putih Karoban? Untuk itu dukung doa supaya dilancarkan segala rupanya ya. Aceng Jeprut milu mairan caritaan ditujukeun ka Nanggule.
selang mengacoge sama deh dukung doa lah supaya upaya nu dilakukan teh sing berhasil sesuai dengan harapan bener teh. Terus selang mun Mang Aceng jeung non Alina henteu keur berperan jadi musuh dalam selimut mah. Terus selang bakal ngabantu nang boleh lah. Dina maluruh nu jadi bapak bener teh. Abdi ngaraos, abdi ngartos karena kasauran Cek Non sareng Mang Aceng. Jadi ayeuna mah urang nyorang lampah masing-masing we nya. Mudah-mudahan upami dikersakeun urang tiasa patepang deui. Geus kitu mah nang bule. Aceng jeprut katut non Alina jadi papisahan. Nang bule rek lumampah rek neangan nu disebut alas dangyang karoban. Sedengkeun Aceng jeprut jeung non Alina mah mulang ka pagoron lintang jagat. Bareng jeung lajuna waktu numarengan kasakumna insan nu magelaran di pawenangan. Harita di kampung kahuripan mangsana peuting sumanding. Si banteng bulung anu keur saretibra ngambah ka alam impian ditepungkeun jeung si rawing anu halita keur nyalita. Wah, ngurang bisa panggihan ding dia geningan ka ngawing-ngawing. Anteng teh geus sono pisang hayang panggihan jeung ka ngawing-ngawing. Ngari karep ka hayang mah anteng ge hayang nyahuan ka babakan paning triman. Tapi na anteng mudu wakilan anglingan jeung mupuhu lemburan
Kangge bakal dibekalan pokok nama anteng sing yakin karena kekuatan nuboga I alam anu geus ngawujudkeun murah asihna kuayana taneuh amparan alas bumi nu disebut oge roh hurip pakumpulan sabab sari-sarining alam tina seuneu angin jeung cai gumulung ngahiji jeung bumi nyaeta tanah amparan teh deng anu mah tak ayeuna mah sok kadiekeun heula taruyung anteng teh kakang ayeuna rek ngabekalan teh deng ceuk dina eta impian si Banteng Wulung ngasongkeun ruyung gedena ka si Rawing teu lila si Rawing nyekelan ruyung gede teh harita ruyung gede teh dibikeun deui ka si Banteng Wulung. Tah ayeuna mah akang geus ngabekalan gandeng. Jadi di mana anteng ngalawan kekuatan ilmu gaib Aki Rungging, gunakeun eta ruyung teh. Ngan samemeh eta ruyung digunakeun, eta ruyung teh kudu digebug-gebugeun kana taneuh. Habanan ku ayeuna anteng bisa ngungkulan kekuatan ilmu gaibna Aki Rungging, mangka sakur jalma nu boga niat jahat rek ganggu kana katingtriman kampung kahuripan habanan bakal
jalak anu rada anggang. Sabab mentepikeun kacaritaan Mang Anteng jadi kanyataan ya tang tuwe bakal kawalahan. Kudu ngayunan opat urang lawan. Kitu ahli cek ayu mah. Sandika milu mairan caritaan. Ya ari kitu mah urang laksanakeun we atuh. Karep jeung pamaksudan anti. Sabab urang ge piraku rek ngantep. Mun Mang Anteng kudu ngayunan 5 urang lawan. Mun tepikeun ka kitu kajadianana urangnya jelas kudu ngabantu. Sanggeusna aya dina kasapukeun mah haritara Santi jeung Sandika terus arindit rek ngalaksanakeun karep pamaksudanana sedengkeun si Banteng Mulung masih keneh keur ngagedig lempang muru ka tempat nu dituju. Anu tembus ka kampung kahuripan harita akirungking ku kakuatan ilmu gaibna mampu nembus kakuatan ilmu sirawing anu mager sabudeureun kampung kahuripan. Geus kitu mah harita akirungking jeung Nyai Sarikit lempang ti heula ditutulkeun Guntara jeung Nyai Kintamani Katut Purbaya. 5 anana geus mimiti asup ka pilemuran kampung kahuripan. Keur jongjon lempang Guntara nitah eureun sabab ningali si Banteng Wulung anu rentang-rentang keur ngagedig lempang. Guntara gancang maju ka hareup nangtung digigireun akilungking bari nyarita. Keula. Ulah wakadi terus ke lempang lah. Itu perhatikan si Banteng Wulung. Anu rentang-rentang lempang maju ka dieu. Keun bisi aki hayang nyaho eta si Banteng Wulung teh. Anu jadi pupuh lemur. Ngawakilan si Jaka Sinangling anu jadi kaget jeung teu kahati teh eta si Banteng Wulung siganu geus nyahoan kana bakal kadatangan urang. Coba kumaha cuk akirungking ki? Akirungking ngahulang sakedeung bari musyrikeun perhatianana kalebah si Banteng Wulung. Anu keur ngagedig lempang dina sorana anu peura semu peuyeuh jeung keur kitu akirungking nyarita. Memang benar eta Guntara hikmat yang ulung teh geus aya nu kapenggaan bakal kadatangan ulang imaan kan aki dan nyaho saha anu geus kamenggaan ka manehna dah itu Nyai Sarikit si pedang hangit milu nyarita ditujukeun ka Guntara. Nyai geus kungsi ngadenge ngeunaan si Banteng Wulung. Ceuk Guntara kitu deui Kintamani Katut Purbaya eta jalma teh ngasaukur bis anu teh boga tangtungan wungkul. Badi tangih gul kawas buta. Tapi ilmu silat mah ya teu sabaraha lah. Saukur ngandalkeun bedasna tanaga. Jadi orang teu kudu ngalasa sentar ngalawan si Banteng Wulung mah. Dicaritakeun ku Sarikit memang benar seperti itu. Tapi orang kudu boga pikiran rangkapan. Sanu nyaho kayan si Banteng Wulung aya nu ngabantu. Sabab ceuk aki rengkung rungging. Manehna geus aya nu ngabejaan bakal kadatangan urang. Jadi anu kudu diperhatikeun teh sanu geus kabejaan si Banteng Wulung. Nyai Kintamani anu geus maju ka hareup nangtung digigireun Guntara harita milu nyarita.
Ari cekinkin mah urang geus teu kudu mikirkeun heula saha anu geus ngabejaan jeung bakal ngabantu ka si Banteng Wulung. Leuwih hade urang dagoan kadatangan eta Mangkeluk pikeun ngabinasakeun si Banteng Wulung. Bagian kingkin anu bakal ngabereskeunana. Moal make kudu hese lah modal si Banteng Wulung mah. Kitu tah Aki Rungking. Aki Rungking si Aki Rungking Pasir Gunting ngareret ka Nyai Kintamani batus nyarita. Ikaing mantong anggap enteng Nyai Banteng Wulung Kintamani. Sabab nunutkan kalak ngetelan Aki Rungking. Silai ngahurup isak dipastikan maka mampu isak diungkulan Nyai Banteng Wulung. Yani anu kudu diharap si Banteng Wulung mah eta bagianna si Rungking. Si aing limaan mah bakal ayunan wa ulang jalma nu bakal ngabantu si Banteng Wulung. Guntara jeung Nyai Kintamani jeung Nyai Sarikit oge Purbaya pada karageteun oge ngadengi caitan Aki Rungking. Pada karageteun oge ngadengi caitan Aki Rungking saperti kitu. Menang sajongjongan mah liamanana harita ting haruleng. Dina kerkayaan kitu. Si Banteng Wulung geus datang ngapedega nangtung di hareupeun Aki Rungking jeung anu sejena anu pada harita